perhatikeun tawa caption tah ternyata memang benar cenawa ninggalin jejak dina postingan anu rame bakal jangkauan semakin luas dan dikenal banyak orang. Salam SKSD cenawa. Astagfirullahaladzim, masih keneh aya nya caption anu samodel kitu di tahun 2026. Lamun cek aing mah nya para suhu nyieun caption teh anu jelas. Lamun hayang luas gitu postingan, lamun hayang rame konten, evaluasi konten, nyieun konten anu menarik gitu, anu banyak disukai audien. Lain nyieun caption pembodohan anu kararitu nyawanya. Sok pikir kumaraneh menurut akal sehat logika ieu mah heueuh. Ari ieu si suhu nah anu nyieun caption kieu hayang dikomen ku para pemula. Ari para suhu embung ngomen kana postingan para pemula. Meureunna naon mung posting kana postingan para pemula teh sieun teu luas meureunna jangkauannya wanya. Bener teu wa? Tah kamararaneh wa nya. Kade pokona mah aing mah omat kamararaneh wa ulah tergiur ku caption pembodohan anu kararitu. Soalna naon? Kaalaman ku aing wa setiap anu lewat di beranda para suhu gede anu geus followerna gede anu geus ratusan jutaan. Aing mah lain sakali dua kali bahkan ratusan aing mah meureunnan wa. Bayangkeun kumaneh aing geus 2 tahun ngonten. Pengalaman aing geus jero tapi aing can jadina naon wa. Gara-gara naon anjing akun aing teu teh wa, gara-gara oknum para suhu pembodohan wa. Tah dimulai ayeuna mararaneh cing salaladar wa. Lamun menurut aing mah fokuskeun nyieun konten anu berkualitas anu menarik, pokona mah wa intina mah anu aya isi videoan anu resep ku audien maneh wa. Tah sakitu hungkul ilmu pencerahan ti urang mah wa. Tah kamararaneh usahakeun nyawanya ulah nepi tergiur, ulah nepi ka olo ku gejora ku caption pembodohan we pokona mah. Pokona mah maneh terus fokus kana nyieun ide konten anu menarik anu aya isi videoan wa. Cek urang oge SKSD emang bener penting ajang pemula penting, tapi sesuai berkomentarna sesuai tema, ulah asal-asalan. Tah sakitu hungkulnya ilmu pencerahan ti urang mah nyawanya semoga bermanfaat we pokona mah ajang mararaneh anu nararonton wa kade omat wa nya sakitu ti urang mah tetap semangat konsisten posting.